Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena wasta abdi Indra Fahmi Ramadan. Abdi di kelas IPS 11 IPS 2. Di dia abdi bakal macakeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipihormat sareng rancangan anu sim kuring dipibanggakeun. Sadrajana hayu urang sami-sami panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan hormat sareng hidayahna sehingga urang sadaya tiasa ngariung mungkulung dina ieu acara. Shalawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana, ngadegna sim kuring di payunan sadayana taya sanes bade ngadugikeun pentingna kabersihan sapertos anu tos kauninga ku sadayana yen sakolaan urang teh kabersihan teu acan maksimal. Kumargi kitu hayu urang sami-sami perhatoskeun kana perkawis kabersihan sebab lamun sakola urang bersih tangtos endah tur merenah dina diajarna. Sakumaha tos kauninga dina hadis anadofatu minal iman. Anu hatosna kabersihan teh sebagian tina iman. Kumargi kitu hayu urang sadayana pelihara kabersihan sakola urang. Dupina mung sakitu nu tiasa kapihatur ti sim kuring kirahuna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.